Duh, nah jadi liar ka uing na itu. Kan itu keur ngomongkeun hilal nya. Jadi si hilal teh eta teh ganti kumanya. Jadi si pinahna teh lain pindah ka mana jauh lain atau kudu disusulan henteu. Jadi masukna teh tina bulan kamari si hilal teh nya jadi bulan anyar gitu. Ya teh bulan puasa atau bulan anyar? Nya bulan puasa teh Iroh, pan itu kan ngobrolkeun bulan puasa. Aja akang dia bulan anyar. Anu dimaksud bulan anyar teh bulan puasa teh. Atuh ari kitu mah meureun. Lain selamat menunaikan ibadah puasa, tapi selamat menunaikan ibadah anyar. Nah, di ibadah anyar. Terus lah pokoknya mah kieu, pokoknya mah puasa teh kudu nungguan hila-hila geus titik gitulah. Bedawan kok akang suara masih hilang. Muara gas.